kewajiban salat mang santri falatas kutu anhus salat madama aqluhu sabitan salat teu gugur ti jalma anu ajiz jalma anu gering madama aqluhu sabitan selama akal tetap masih keneh aya. Salit mundur tadi wengi rukun salat nomor 3 teh nangtung bagi jalma yang mampu. Teu mampu nangtung salat bari diuk, teu mampu diuk salat bari nyangigir, teu mampu nyangigir famustalqiyan tadi petik salat bari nangkarat telapak kaki di sebelah kiblat terus kepalana wajib diganjel make bantal supaya jang hareup kiblat make wajah wa yumi'a ila swabil kiblah rokian terus we isyarah bari ke arah kiblat rukuna sujudna isyarah make sirah isyarah make tunggulkeun ge Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar di mana wabis sujud ahfadzu minal iman ila ruku isyarah sujud leuwih tungkul daripada isyarah kana ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Anu penting mah aya leuwih we anu penting mah eueuh ukuranana sabaraha senti Kang tina sujud kana tina ruku kana sujud leuwihna eueuh sentianan mang toke eueuh. Jadi anu penting mah leuwih tungkul we kitu kumaha carana. In ajazaan huma lamun memang teu bisa ruku jeung sujud secara normal. Ari kitu mah bisa ruku jeung sujud secara normal sanajan salat na bari sare wajib ruku sujudna normal. Misalna bisa udang sakedeung sabot rek ruku mah wajib udang heula tuluy ruku. Jadi kan jalma teh aya nu total teu mampu hudang pisan aya teu mampu nangtung lila aya sabot sarukeun mah bisa. Nah hal-hal detail semacam itunya sampaikan kepada orang yang sakit. Fa in ajaza anil ima birosihi au ma bi ajfani teu mampu keneh eta jalma nu salat nangkarak nungkulkeun sirah isyarah ruku sujud teu mampu keneh berarti ieu gering nanggeus bener berarti ieu mah nya tereh ieu mah tereh wasiat ieu mah au ma abi ajfanihi maka sok isyarah make telapuk matana. Tapi kade ya isyarah telapuk mata ulah jiga santri jongo teh heula disaruakeun jeung isyarah tungkul ku sira pan bieu tungkul ku sira lamun ruku sakieu sujud leuwih ahwado dar we ayeuna isyarah ku telapuk mata ai ruku mah peureum meletet ari sujud mah peureumna peureum Allahu akbar meletet tapi Allah liman hamidah Allahu akbar lain gitu sia teh alah aing masuk aya-aya wae Kang kenapa tadi oge waktos isyarah nganggo mastaka kan ruku masakieu sujud sakieu cenah berarti oge isyarahku mata oge ruku Allahu akbar peureum hayam kalau bah sujud Allahu akbar karek we dibenerkeun peureumna entong gitu biasa ye mah peureum bari gering eta cerita Allahu akbar ngicep Allahu akbar sami Allah liman hamid Allahu akbar bayangkeun sujud acenah hayang peureum Allahu akbar ruku eta cerita sami Allahu liman hamidah Allahu akbar sujud cerita Allahu akbar diuk Allahu
akbar Allahu akbar tah nangtung dewe lain molotot keur nangtung henteu aing geus kitu mah nya biasa ngiceup normal deui kada bisikan kang ieu mah teu ruku sujud berarti keur waktu nangtung molotot teu nya bari nangkara ka lain deui kada bisik kitu pahamna bisik kitu eta karunya kumaha geus peurieun Fain ajaza masih keneh teu mampu eta salat isyarah ku panon Allahumma Gusti agung jabat geus modal di dinya leuheung lamun pamajikan setia daek ngobehan ayo leuheung lamun boga duit deui kadang dinya aku dinangna neng ne dikitu dikieukeun ku anak pamajikan teh da urangna aya duit dan gak ada uang mah da istri teh lobana nendang ka salaki teh mang nyebut ayang-ayang teh dari pasian cicis aduh awewe ayeuna mah duh salaki paeh kamari poe ieu teh geus dangdan ngageulis deui boro-boro ihdan ribut pan salaki paeh teh ka anakna nginjom HP naon ieu rek salpi update cenah janda muda cenah baedan sih ribut update status saya janda muda ayo banget mah jeung panon ceurik da pira kudu ceurik-ceurik acan ngewa wah cenah ieu lalaki cenah ninganan cenah nu maot pamajikan teh cenah meuneu siga atoh cenah ceurik dihareupeun mitoa eta mah api-api bae cenah padahal teh nama atoh rek ganti pamajikan oh nana aing teh kudu nungguan paeh rek kawin mah ayeuna ge kawin rek make kudu nungguan paeh pamajikan bain ajaza ajro afala salat ala qalbi sok laksanakeun jalankeun salat pagawean salat dina teh bayangkeun mah ngahayal berimajinasi dina harena ieu teh nangtung ieu teh ruku ieu teh itidal ieu teh sujud bari maca nepikeun ka kitu eta kewajiban salat mang santri falatas kutu anhus salat madama aqluhu sabitan salat teu gugur ti jalma anu ajiz jalma anu gering madama aqluhu sabitan selama akal tetap masih keneh aya wa inna ma akharul qiyam ulama ngahirkeun rukun nangtung ansabiqaihi dari dua teman yang mendahuluinya nu kahiji niat kadua takbiratul ihram nah niat jeung takbiratul ihram itu sabiqaih dua rukun yang mendahului ngadeg ulama ngahirkeun ngadeg ma taqaddumihima dumi alaihima padahal ngadeg miheulaan niat miheulaan takbir darek salat teh niat heula nu nyata mah nangtung heula ya sih datang salat naon heula maneh nangtung heula geus nangtung karek takbir jeung niat nah rukun salat teh teu kieu nya ahaduha al-qiyam nangtung heula memeh niat ge memeh takbir nangtung heula di annahuma ruknani hatta fin nafli wa huwa ruknun fil faridah alasannya karena nangtung karena niat jeung takbir merupakan dua rukun sok sanajan dina salat sunat ari nangtung mah rukun salat hanya di dalam salat fardu jadi ada kelemahan pelebah pandangan dari sisi tersebut gas balik deui dalam salat fardu teu mampu nangtung bisa diuk teu mampu diuk heuk nyangigir teu mampu nyangigir hegae nangkara kamu tanah pilit jiga jalma nu bigawe salat sunat jalma nu bigawe salat sunat meunang bari diuk bari nyangigir walaupun mampu berdiri fayajuzu lahu ayyusalliya nafla qa'idan wa muttaji'an meunang jang mutanafil migawe salat sunat
ngalaksanakeun salat sunat bari diuk bari nyangigir ma'al qudrati alal qiyami awil qu'ud, sekalipun mampu berdiri mampu duduk, karena dalam salat sunnah tidak dipardukan untuk berdiri. Kan beda ganyaranana saparo nangtung lamun diuk, saparo diuk lamun nyangigir. Dina kitab Risalah Kusyairiyah tong boroning salat sunat ulama baheula, tong boroning karena gering. Puguh ayeuna teu karena gering mah wajar urang mampu nangtung kalakah diuk. Wajarnya rek saparo ganjaran oge da puguh mampu nangtung. Sanajan gering mah ulama baheula mah boga rasa lamun diuk teh keukeuh bakal saparo ganjaran. Tanggung jawab moralna nepikeun ka kitu. Aya hiji ulama biasa tahajud 100 rakaat. Dina hiji waktu gering teu mampu nangtung, keur gering teh kalakah 200 rakaat tahajud teh. Ditaros ku kepala putrana, jawabanana sabab ganjaran anu diuk saparona kaula geus istiqomah ganjaran 100 rakaat. Kusabab ayeuna bari diuk hayang tetep mendapatkeun ganjaran 100 rakaat anu biasa nya ditikeulkeun ayeuna ditaekeun jadi 200 rakaat supaya sarua jeung 100 rakaat bari nangtung. Urang kumaha? Mun gering libur keun aya da gering ieu cenah da bakal menang ganjaran dan niat mah ieu teh da hayang tahajud teh lamun cagur mah bakal kadinya urang mah bakal kadinya. Wa yalzamul muttaji, ieu bicara salat sunnah ayeuna mah. Wa yalzamul muttaji al-qu'uda lirruku wasujud. Jalma nu salat nyangigir wajib diuk ketika mau ruku jeung sujud. Jadi nyangigir teh pengganti tina berdiri wungkul. Beres maca Fatihah bari nyangigir waladhdallin rabbik birliat. Rek rukueun ya udang tina nyangigir teh kana diuk. Ruku we Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, sujud normal biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Tah tina sujud kadua diuk deui Allahu akbar. Sanggeus diuk yang ngagoler deui maca Fatihah deui. Jadi intijanya hanya pengganti dari berdiri. Ruku sujud setarna harus dari duduk. Setarna tina duduk, jadi tina nyangigir diuk heula ruku sujud. Geus beres nyangigir deui. Tong dieu tina nyangigir langsung kana ruku. Allahu akbar, langsung posisina teh kieu. Tong diuk heula ruku sujud. Jadi wajib qu'ud lirruku wasujud. Amma mustalqiyan anapun shalah sunnah bari nangkarak fala yasihu ma imkanil ittija. Teu sah salat sunat nangkarak lamun imkan sarena bari nyangigir. Jadi syarat nyangigir nu dimeunangkeun dalam keadaan imkan. Wa fil majmu, dina kitab majmu. Itolatul qiyam afdalu min taksirir rakaat. Ngalilakeun nangtung leuwih utami daripada ngalobakeun rakaat. Salat setengah jam. Nusa urang mah setengah jam teh ngan 10 rakaat dan nangtungna lila. Nusa urang deui setengah jam teh 20 rakaat nangtungna sakaredeung. Alus keneh ngalilakeun nangtung sekalipun rakaatnya sedikit. Bicara jam tayangnya sama. Tapi ieu berlaku dina salat sunat mutlak. Berlaku dina salat sunat mutlak. Bukan salat sunnah anu memang kawarid rakaat tertentu.
Ari jiga taraweh mah mending keneh 20 rakaat setengah jam daripada 8 rakaat setengah jam lalila. Nah taraweh. Karena bilangan rakaat termasuk rakaat anu maqsudah, memang dituju 20. Jadi ini berlakunya hanya di dalam sholat sunat mutlak. Dina kitab Raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Ngalilakeun sujud leuwih utami daripada ngalilakeun ruku. Lamun rek milih hayang ngalilakeun antara ruku jeung sujud, sok dilakeun sujud. Karena ngalilakeun sujud ngawaris kana tawadu, kana hudu, kana khusyuk. Beres rukun salat katilu nangtung.